kieu mah geus puguh ngan kadaharan seblak nu bal-bal kok cikru siga kieu. Betis kami mah da meni baru tahu lamun seblak teteh jangkung anu viral di Garut teh geuning aya di Balaena langsung we digaskeun ka Balaena kami ayeuna kene oge. Barang ditinggali teh alah si toping teh loba pisan baru hargana teh mulai dari 500-an aja. Mimiti perkerupukan duniawi kerupuk jengkol ceker nepikeun ka sosis-sosisan siput we bukan mah segala macam digabraskeun ka kamana gunung kitu teh tinggali kami ke toping mah. Barang dibawa teh alah si aing mah dibara kieu tong poho di kangkungan heuh minta mangeunah cenah. Aduh kan ieu saking kupirana ieu seblak teh jangkung di Garut kok tinggal masak lagi dibawa di Garut langsung barudak. Ejek bali 50 juta kali barudak kita si teh aing mah nganclumkeun bumbuna aing loba bateuing aing masih sambal nate. Barang diborolokeun teh alah si aing mah piring si kami lagi nih kata cukup kitu kok kabaya-baya bararahe aing mah tara rumpeh kitu heueuh. Ya Allah ku si kami dilag-lag aing mah jeung